Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kumaha daramang? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Ayeuna simkuring bade ngabahas perkara bedana ngahina sareng fitnah. Ngahina jeung ngahina jeung fitnah teh kaasup kana kejahatan. Tur diatur dina Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ngahina diatur dina pasal 310 KUHP, sedangkan fitnah diatur dina pasal 311. Jadi mun ngahina mah dina pasal 310, tah fitnah mah dina pasal 311. Fitnah teh nyata hiji tuduhan anu kudu bisa dibuktikan ku nu nuduhna yen tuduhan eta teh bener. Nah, jadi diperdih anu nuduhkeun teh kudu bisa ngabuktikeun. Lamun teu bisa ngabuktikeun kana tuduhanna eta kasup fitnah. Nah, jadi lur eces pan bedana ngahina jeung fitnah. Ari ngahina mah naon anu dituduhkeun teh bener gitu. Tak ari fitnah mah naon anu dituduhkeunana si nu nuduh teh kudu bisa ngabuktikeun. Dina ngahina mah teu kudu aya pembuktian ti nu nuduhna gitu. Tapi ari dina fitnah mah kudu aya pembuktian ti nu nuduhna. Nah, ecesna urang bacakeun pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal fitnah. Pasal 311 ayat 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi si nuduh teh jelas diperdih kudu bisa nuduh ngabuktikeun kana eta tuduhan. Lamun teu bisa kaasup fitnah tur diancam penjara paling lila 4 tahun. Tah ari ngahina mah contona kieu. Urang ngahina batur tatangga misalnya teh kulitna hideung. Memang si tatangga teh kulitna hideung, tapi ku urang teh diwar-war kalayan terbuka supaya si balarea teh atau publik teh ngewa jeung ngamusuh ka tatangga urang anu kulitna hideung. Tah eta ngahina. Jadi tujuanna teh keur ngarendahkeun martabat atawa derajat jalma anu boga awak hideung teh. Eta ngahina dumasar kana warna kulit. Nah, eta diatur ku pasal 310 KUHP. Kamari dina pemberitaan keluargana Yusuf Kala putrina ngadukeun hiji politikus ka polisi kulantaran eta politikus teh geus nyarita dina Twitter tur nyebutkeun Mr. Chaplin datang ke Mekah mawa duit sakoper keur nebus Habib Rizik Syihab sangkan bisa mulang ke Indonesia. Nepi ka di jaga Twitter rame saha anu disebut Mr. Chaplin teh. Tur publik ngaidentikeun atawa ngaasosiasikeun Mr. Chaplin teh
ka manten Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Barijeng ku politikus teh henteu dibantah. Tah putrana Yusuf Kala tangtu wae malik teu suka. Ngarasa pencemaran nama baik ka keluargana, anu antukna ngadukeun ka polisi. Nah, si politikus engke diperdi kudu bisa ngabuktikeun tuduhanana. Nah nya Yusuf Kala teh geus datang ke Arab, ka Mekah, mawa duit sakoper, nebus ka pamarentah Arab Saudi, sangkan Habib Rizik bisa mulang ke Indonesia. Lamun teu bisa ngabuktikeun, kaeureud ku pasal fitnah, ku pasal 311. Ngan lur dina Twitter teh si politikus sebenarnya henteu nyebutkeun Yusuf Kala, nyebutkeun teh Mr. Chaplin. Taya oge engke bakal jadi problem dina proses penyidikan. Nah, proses pengaduan keluarganya Yusuf Kala teh bisa diterima atau henteu. Tangtu ieu gumantung kana kapinteran pihak penyidik. Bisa wae pihak penyidik teh engke ngadatangkeun saksi ahli anu bisa nerangkeun nah Mr. Chaplin teh bisa di identikeun ka Yusuf Kala terus bisa dipertanggungjawabkeun secara hukum atau henteu gitu. Soalna ari dina hukum mah kudu clear, kudu jelas bodas hideungna teh henteu meunang abu-abu. Tah dina ucapan Twitter si politikus memang abu-abu. Jadi henteu aya kecap Yusuf Kala gitu. Anu mawi kasusna ieu bakal problematik gitu. Ku kituna lur dina usum politik tensi tinggi, pilkada, pilpres, pemilu, urang kudu hati-hati bisi urang tigebrus kana jurang fitnah atawa jurang ngahina gitu. Nepika urang diadukeun ku batur ka polisi tur urang tangtu wae rugi waktu, rugi waragad, rugi sagala rupana lah lamun geus kaeureud ku proses hukum. Tah sakali deui ari ngahina jeung mitnah batur teh siga anu teu pira ukur letah anu nyarita tapi hirup urang anu jadi tandona. Kitu deui lamun urang nyetatus dina sosmed ukur curug, ukur ramo anu ngutek dina keyboard HP atau dina laptop tapi hirup urang anu jadi korbanna. Malah keluarga urang milu karena milu jadi korban. Begituna hati-hati pasal 310 soal penghinaan jeung pasal 311 soal fitnah. Jadi urang kudu weruh kana naon anu disebut ngahina jeung fitnah. Sakitu heula lur teu simkuring video salajengna urang ngabahas topik anu miang tina studi kasus anu aya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.